mentak urang embung boga pamajikan sinden teh. Sing demi Allah tah. Hah? Ye. Ieu mah cerita asli. Kumaha cing? Bah Encang. Kumaha cing? Ceritana panggilan. Ya. Panggungan ya Kang. Giri harja pre Pre. nganggur. Ujaran pre. Beureunan kira-kira tos ngalatih balik peuting heuh. Ya. Mama, assalamualaikum. Ede. Tok 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 tok. Bari leuleus liat. Eta teh mama peueutnya. Ya, sok. Lumpang kecek. Buka ngek. Mana wae sih? Balik ke poting isu. Usaha henteu, gua blek duit henteu. Goreng gadak nih. Gua we. Kisah nyata itu nya. Bisa nyata demi Allah. Emang bener Kang, nyaksian Kang. Ulah gitu tuh mamam cik atau aing kasalah kitu sing sopan santun. Dah, sopan santun aing gablek duit. Ye ulah gitu atuh mah. Gabulu pandon dibobotkeun. Da malung bah Encang kandel kulit banget. Buka pandon teh ngek. Asyik kitik. Ede. Cita lu mamah peutik keur kieu we. Deuh. Mamam. Naon sih? Ulah babengos itu mamam Horek naon isuk-isuk? Hayang atuh hayang. Hayang goblok duit juga hayang. Oh eta mah kewajiban salaki jeung pamajikan. Oh hayang mah teteh. Ayo. Da bancang teh kandal kulit banget. Kieu we. Geus bari jeung kieu oge heuh. Sia gebok. Kieu we. Demi Allah dah. Tapi ngaran Bah Encang logok tapak genteng kadek. Eueuh geleng Bang. Mamah peueut meuni kuat eueuh respon. Mah isukan dalam asep sehu rek ngajak nabeuh 7 panggung rek mere 3 juta anu bener Pah. Nya hayu atuh saya. Si orang awewe mah lawan loba duit wat gencer. Aduh, teu cara. Asli Datang anaknya buapa tulak bantingkeun. Aduh. Da kitu teh ya. Da urang embung kawin ka sinden teh. Bener. Ai di panggung amun heueuh. Wayang mana Bapak. Dah naon teh. Bujur gutak gitek. Tempo we dikawin cangeke we siga gebok buruk. Orean. Oh, aya nu nembalan, hah? Saya kan mau kawin ka dalang. Buset. Kunaon gitu? Lalawora teuing. Ya, sing saha jelema awewe anu teu bogoh ka dalang eta awewe anu pang bodo-bodona. Ye. Ngodokan soten ka akang. Aduh, dalang malam sopan santun mereka rampak ka kakawen. Bubuka kakawen, mangkodomang. Sok pasalia dalang mah. Dalang mah calon sawarga lalawara teuing. Sok pasalia ing ngomong gitu ari hatena lain. Komo wira suara mah. Ari ngomong aya wae aradea teh. Itu eueuh. Dalang mah ari ngomong gitu aya rokok eueuh. Aduh. Aya di hadapan gebok. Aduh, ampun. Eueuh. Nya geus wayahna geus isuk. Panganten anyar. Surupan heula tuh sia teh. Padu wae sia teh. Ningnong ke sia. Ngarakeun aing sia teh. Itu siaran sia teh dawala. Nya surupan atuh ngajarodok wae itu da. Gara-gara udud. Panganten anyar. Surupan. Panganten anyar.
Ya dengekeun dewek ya. Kumaha sih Kak? Dengekeun. Anyar. Dengekeun, mentak sia lamun rek tetambangan kudu hati-hati. Aya dalang sohor di hareup. Belalawora teuing. Surupan ning nong. Ning nong. Teu surup eta ge ah. Panganten anyar lain. Ya dengekeun ya. Panganten anyar diuk ngareneng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilahar adana gonjak he ku sarere manehna keur bahagia tepak doel geget pisan dunya sanu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak doel geget pisan dunya sanu duaan tak kitu sama mau jadi duit segitu mah baik tuh kada orang mah diajar hirup mah oh nya dia sih diajar Der naon sih orang sok inget zaman baheula Der da zaman baheula orang keur zaman leutik sok ngadengekeun dalang-dalang sohor. Di antarana almarhum Bapak Dede Amung, almarhum Pak Asep Sunandar, behdieuna Pak Cecep Supriyadi di Karawang, behdieuna Bapak Dalang Ujang Muhtar, Bapak Dalang Sadim, oh alus, ini bisa disebutan Kang Dalang Daho, urang mah seni anu memang kreasi baru, kudu kreatif aja jadi seni. Ngan ulah kaleuweuhi ulah Bima make drum panjadi teu pantes deh. Emang kunaon sih Kak? Baheula mah lalajo wayang teh bener-bener tongtonan jadi tungtunan. Tapi ayeuna mah lalajo wayang teh kadang-kala jelema ge areuweuh. Barali. Ting dalangna teu rame memang ting teresepeun eta. Kira-kira mah dalangna teu rame eureun Kang. Nah, di antarana kitu. Aya Kang memang baheula jadi dalang ho. Baheula dewek keur di Monas. Di lapang Monas. Ngawayang, lalajo. Barang Akang tahun cempala teh trak-trak. Srek. Wah, nu karaprok deh. Nepi kuat kabaruntung kokodna ge. Buset, kira-kira itu udah keprok teh. Gila-gila keding ya. Gorowok teh Akang kakawen. Eta nu jaban. Kumata. Oh geuning kakawen di jabanan. Bakat ku ngeunaheun. Langsung siap we lajuan teh. Berarti merhatikeun nya Kang. Balik. Oh nu lalajo aing. Aduh. Maas ya baheula geuning sok aya geuning. Iya, aduh, ketangnya kerasangan jadi jalan kerekagodnya. Kagoda kusya manehna adu alayeuh, oh kunaon sih Kang? Cicing aing keur kakawen. Teresep ye dengekeun. Sabakat dia patih sakedeung kaula tulungan patih. Teka dieu heula sakedeung teka dieu heula sakedeung.
coba kapayun lesakeun Abah Rama. Ye Kang Cepot dikiri pawitra hoyong nepangkeun ka Abah Rama anu bager. Cenah bejana Abah Rama bager salam dunya nepi ka alam engke. Kapayun heula sakedap, kapayun heula sakedap, kapayun heula sakedap Abah Rama kapayun. Hoba entong lami-lami teuing Abah Rama ka mana aya kene we sih sare kapayun heula sakedap, kapayun heula sakedap Abah Rama aya wasinya cenah cek beja aya urang Karawang Bapak Dalang Hengki anu mana arees coba ya Akang arek mepeling ngerasakeun lamun laku lampah hirup di dunya kadesing taliti tur hati-hati bisi nincak salah sabab lamun hirup nincak salah bakal jengke sabelah bakal apal batal haram, bakal apal batal haram, bakal apal batal